kopi mantap ini di kamar. Maaf cicing wae gini ngan sudah gini manuknya. Bodoh teuing aing mah ini tuh ke sawah aing mah pusing. Hawana panas euy. Bus sawah aing mah. Poyan alus cuaca nama. Pemandangan mantap ieu mah. Cuaca panas ongko. Alhamdulillah teh ieu mah. Panas mantap. Apa nama Anjir. Anjir teh. Jangan di dieu deui. Aduh. Siap kecelakaan. Siap. Aing syukur aing petani wae goblok sah sih ieu mah petani cai aing. Aing mah ampun teuing. Bener. Jalma teh. Alhamdulillah cai ngocor aing mah sawah aing tereh kacayan aing mah aing walila-lila di sawah tereh balik aing mah aing hadekeun caina udah tereh gede kana sawah. Aduh, capek euy. Motor teh naha itu cenanya. Modok baik, rada capek ngadu dorong itu mula. Aduh. Naon nya betang-betang motor butut dasar lah. Aduh. Pusing baik euy. Aduh. Dasar motor butut. Ya alen baik. Ieu saha sih anu ngalungkeun botol ka aing? Nyeri deui aing ampun teuing. Aduh, goblok teh. Sia tungguan di dinya. Waduh. Hampura euy, Mang. Sengaja euy hampura. Naon sia nyungsirikeun aing? Waduh. Ai naon teh euy ngejar gol kieu. Mang, kamari budak eta teh tah. Ngihan ayeuna ngabaledog botol kana tonggong. Kasopanan pisan eta budak teh. Naon, Mang? Ada mada ngawadul ih. Hayu Mang, budak kos kieu mah jeung alungkeun bae. Hayu. Waduh, kabur.